Har, ini sebalik deui geuningan, cenah gawe mana di Jakarta. Saya mah berat ke Jakarta teh. Lain rek mulu gawe aslina mah. Rek naon atuh? Ngan syukur pengen BO di sana, Brad. Pengen BO modal di Jakarta ditu. Hayang ngajaran atuh Kosim can pernah anjir modal di Jakarta. Anjir aya wae si ieu. Mana karek sapoe oge ieu di Jakarta geus campur aduk ieu anjir eta bahasa maneh. Atuh Brad pan Kosimanya di ditu teh gaweuna ge anjir jeung urang Betawi. Sok sanajan ngan sapoe. Gitu teh mah. Terus maneh kumaha atuh ngolok-ngolok ongkosnya mereunannya anjir eta beja ka pamajikan kumaha meureun? Nya eta Brad pas Kosim balik teh anjir pamajikan ngadat da jatah ongkos nu manehanana teh anu ku Kosim dipake. Eta jang meuli sayuran nu kararitu euy beak duitna ku Kosim. Parah cek aing geus ieu mah. Terus kumaha atuh diusir deh ku pamajikan maneh? Henteu Brad. Kosim langsung mengeluarkan jurus. Jurus naon? Nyieun puisi, make bahasa Indonesia ka pamajikan anjir. Romantis. Tidinya anjir luluh hatena. Wah, puisi bahasa Indonesia. Atuh terpesona. Ngartieun di pamajikan maneh eta bahasa Indonesia. Yang ngartieun mah saya tiga-tiga Brad. Jadi cek manehna teh teu sia-sia ngaluarkeun duit. Kosim jadi pinter bahasa Indonesia. Insya Allah kayak bisa cenah katarima gawe di Jepang ge cenah. Geus bisa bahasa Indonesia. Bahasa Jepang eureun teh gawe di Jepang wae maneh. Anjing parah sarwana si ieu anjir di pamajikanna cek aing oge. Bisa wae ieu anjir ieu. Manu kapinis. Anjir, saroceng kemana wae anu ceng? Biasa Brad, alhamdulillah dinya cager Brad, sehat Brad. Pangesto, Lain euy lawas di lawas ge papanggijeng di dinya mah Brad. Katepon seger bae Brad. Atuh nya guys nya. Si Brad mah ya, kakak sepana moal laas kahujanan. Ya, moal umut kalinuan. Pokona mah kasep always pokona mah. Ya guys ya. Asep mah. Kan aing sok rada curiga. Geut kasep kieu saroceng. Kedeung deui ge geura guys ya. Manawi Brad. Gerasa. Lain kitu Brad. Ieu mah Manawi Brad. Jo, cek aing ge anjing saroceng mah. Nu masalah aing. Kapan urang teh ka dieu teh Brad? Kemarin teh keur hareuse ka Cida Brad usaha teh Brad. Terus Kapan cenah cek Ustad teh mah Brad gini. Harta teh titipan Brad. Manawi jeung Manawi dititipkeunana ka si Brad. Aceng keur butuh ka Cida rek dicokot eta titipan Brad. Please ceng, udah gitu konsepnya ceng. Najan titipan oke. Kita gitu, kita sugan ayeuna harta urang gitu. Aya harta nu manehan henteu maksudna lain kitu ceng. Aya wae aing saroceng. Lila teu panggih teh anger we maneh mah geuningan euy. Nyusahkeun we ungkul. Butuh duit sabaraha deh. Kalam ke aing ditransfer. Anger nomor dana eta? Hanger sih Brad, tapi bener Brad. Kayak gampang. Gak pasti sih gana dititipkeun sih gananya Brad. Henteu maksudna engke lah kayak gampang. Gampang aing masalah perkawis eta mah. Ganteng mun keur kieu sih Brad sia. Keheula aing rek nyebut ha. Aya wae ya. Cuki mai. Ayeuna mah wayah kieu teh Brad. Geus arep-arepeun nya Brad. Arep-arepeun kumaha? Kapan kamari mah Brad? Keur bulan puasa geuning Brad. Wayah kieu teh buburit Brad. Aya arep-arepeun buka geuning Brad. Nya ayeuna mah. Malah mah hayang aceng mah Brad. Puasa teh ulangan sabulan euy, 3 bulan Brad. Ambil segala kaburu geuning Brad. 3 bulan cenah anjir sabulan ke bulan betong si teh puasana mah mah. Ieu rek 3 bulan. Ameh naon ceng segala kaburu kumaha teh. Yo Brad, lamun puasa 3 bulan mah Brad, kabeuli tah baju dula ge Brad.
baju lebaran. Kamari mah teu nya teu kabeli. Teka beli baju dulag-dulag acan Brad. Da tereh teuingan sabulan. Kema usul atuh. Usul ka ketua MUI 3 bulan itu puasa teh. Maneh hungkul. Ini wae si kecing aja. Coba ceng masuk hari pas maghrib geuning Brad. Sok resep eta Brad. Da wawuh Brad ceng mah tan sok adan gini. Hari maghrib Brad. Adan di mana? Dina TV Brad. Wah TV ge. Wow, saha? Kan eta bae nu adana sia Brad. Mangsaat geuning Brad. Mangsaat. Heeh. Mangsaat orang bulak situ. Nya eta Brad. Cek saha anjir? Hari eta sok baca lamun keur aya adan dina TV rek keur lohor, keur asar, keur maghrib. Didinya teh baca aya bacaanana saatnya berkumandang salat maghrib pun keur maghrib. Berarti mangsaat eta Brad. Masih lain anjir. Itu beda anjir ngobrol jeung si ieu ngobrol jeung si Sarkosim. Sarua we anjir. Bisa wae ieu ya anjir ya. Anak toke. Wilujeng enjing dulur, kumaha dararama? Alhamdulillah atunya aya darama mah. Sanes tos ngopi teh can ieu teh. Sok ngararopi heula ah. Sanes naon bilih Cilepeung telat ngopi teh. Sok ngararopi heula ah. Musi Brad ya. Cis tak kacang buncis. Niknak. Wan mah jangan hiraukannya sora hayam dia dibabari. Pokoknya mah isuk-isuk tong poho ngopi. Ya. Mangga wilujeng enjing sing sararehat paranjang Yosua arageng rezeki. Wassalam. Guys, tah anjir. Geus lebaran mah biasana baroga nu kieu nya guys ya. Tah. Kongguans anjir. Tah si Brad mah nya lamun kongkuan. Ieu mah lain kongkuan bajakan nya anu jero Rangginang atawa Saroja. Ieu mah asli keneh guys. Asli, engke 2 poe ka hareup tah kakarek geusina geus beda. Tah. Si Brad favoritna ieu. Tah, si Brad mah ieu favoritna. Anu ieu na teh koneng geuningan, nu krimna teh tah. Terus ieu na nya biskuitna rada asin. Nah, ieu favorit si Brad dina kongkuan cing. Tulis di kolom komentar kalian dina kongkuan naon anu resep. Anu model nu kumahana. Nya aya waperna apa di dieu teh aya naon kos mana naon kos nu resep nu kumahana kos. Kos mun para ranjang nih kan Brad. Parahnya Juga setih. Astor tama kos eueuh situ di dieu mah nya. Eueuh na kongkuan mah kos. Hah, anjir. Saudara kompak Cilepeung. Ayo guys, urang botram guys, botram ini terakhir libur ya. Nya. Gitu nanti mah Senin mah sekolah baru dake. Anu gawe garawe meureunana. Ya si Brad mah pangangguran ya, nganggur deui we. Gitu tak ayeuna kudu liburan heula. Ayeuna bisa sibuk nganggur. Guys, ya orang botram kawalungan. Dah Wakosim. Aya Wakosim. Ini Oh iya juara na tah eta. atuh. Juara komat Brad. Juara komat. Bisa wae eta nya tah. Cacing kalung. Atau SIM. Hai. Ayam. Jadi itu carita nate arek ngonten gitu kan ngadon hulang-hulang we kieu anjir ya bayawak. Aduh anjir. guys. Ngopi ta guys jeung ngongguan lebaran teh geuningan teuing jero naon anjir. Cing guys tulis na kolom komentarnya kumaha cara ngabangkitkeun deui semangat ieu euy jigana urang kamari libur lila teuing teu ngonten tah ayeuna teh can bangkit wae semangat teh cing sugan aya nu baroga tips aja ngabangkitkeun semangatnya guys nya
Ya Kosim geus bangkit, Brad. Lain bangkit gitu ieu teh. Semangat. Baru Pak Aisyah.